wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nailah urang dibere ku Gusti Allah modal iya ne umur jang supaya urang beramal soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman hese lamun henteu dieusian heula. Urang nyaritakeun dina Ihya, aya jelema bodoh mah moal diangkat wali suama sakali. Sakali deui cak Imam Ghazali moal diangkat jadi wali suama sakali. Eta geus lain sama sakali suama sakali. Atuh Allah babarieun amat ngangkat jadi wali nu bodoh. Boro-boro jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh urang teresep. Teresep jadi bupati bodoh urang teresep atuh komo wali Allah. Tetep kudu nu pinter. Maka bagi anu barudak kene mantap gerage cicing di pondok pesantren kabelah dituna ke geus baca bisa maca kitab paham saenggeus da paham amalkeun jang supaya ngamalkeunana ikhlas hese lamun teu boga guru ikhlas tetep kudu boga guru